Pamiarsa, hirup manusia ngandung sajarah. Dina kahirupan urang aya warna-warna anu ngamangaruhan hirup manusia. Di dieu aya warna hideung hiji nandakeun yen manusia teh pinuh ku dosa teu gaduh walakaya dina nyalametkeun dirina. Kedah aya getih anu dilakukeun ku Gusti Yesus Kristus anjeunna pupus di kayu palang numpahkeun getihna supados umat manusia bebas tina kawasa dosa. Upami dibebaskeun ku getih Gusti Yesus, kaayaan manusia janten bodas suci supados kunaon tiasa suci, tiasa lebet ka sawarga anu dilambangkeun ku simbol tempatan Gusti Allah nyaeta dina kamuliaan. Kitu pamiarsa sajarah kahirupan manusia Gusti